sadayana teh dina bidang kalam tauhid aya nu nuduhkeunana imamna dina bidang syariat fikih aya imam yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hambali sanak salah sawios. Tapi sanes eta hungkul anu kedah ngabing-bing ka urang teh naon dina bidang urusan hate mursin teh na bidang akhlak urang teh apal aib diri urang sorangan teh ti saha ti jalmi anu apal kana hate urang anu apal kana basirah urang teh apal karakter urang teh jalmi-jalmi sareng ulama-ulama anu bersih hatena mah da bersih manahna kalakuan urang teh apal pangersa punten ibunya mun teh almarhum Haji Bunyamin di Garut anjeunna mah lamun aya sumping jalmi teh guluwokan ieu tong cenah ka dieu tong cenah asup rasa mah apal jarak sak kilo jalmi rek lebat ka anjeunna apal sabaya jalmi tukang naon tukang teres itu jeung mun ninggal jalmi teh apal nu katinggal teh sanes jalmina tapi naon karakterna akhlak eta jelema teh jiga saha mun jiga anjing nu katinggal teh lamun jiga babi nu katinggal teh lain jalmina leungit jalmina mah mari aranjeunna tos bersih mana bersihkeun dirina apal kana aibna dina sorangan tah eta teh nu ngabina urang teh kudah gaduh guru anu tiasa apal kana aibna sorangan anu teh apal kana aib sorangan nu akhirna urang teh diobatan ngagorengan diri teh mun teh mah urang apal kana kakirangan urang maka urang bakal diobatan ku sorangan nah akhirna kumaha seueurna jalmi mah ngarasa dirina mulia kumargi masih keneh aya dina dua tingkat dina naon urang dina kalam jeung dina fikih henteu dina akhlak mah kitu nah akhirna kumaha gaduh ilmu asa pang pinterna gaduh harta asa pang beungharna para seawe nu baroga ilmu teh da teu apa tepikeun kaina teu eureun nu para sea teh eta teh gara-gara naon gara-gara ilmuna dasarna mah upami teh mah tambih ilmu teh jiga pare tambih tunduk kumargi teh apa deukeun kana kasampurnaanana teu dibina akhlakna nu akhirna mah para sea we ujubna ngarasa diri bangga ku dirina ngarasa diri takabur ngarasa ngahinakeun batur jalmi anu ngarasa dirina leuwih tibatan batur eta disebutna jadi lamun urang hoyong apal urang teh punya kelebihan kakurangan tah caketan jalmi-jalmi guru-guru urang anu bisa nuduhkeun ka urang lamun dina bidang fikih ka ulama-ulama ahli fikih bidang tauhid ka ulama bidang tauhid nah ka ulama bidang tasawuf akhlak ka ulama ahli akhlak ngan seueurna urang mah sumping teh ka kiai ka ulama teh